Islam kudu terus baik didakwahkeun ulah eureun-eureun dakwah menang jeung teu menang mah lain urusan urang. Dakwah mah terus teu meunang eureun urang dakwah sekemampuan urang. Geus urang lamun hayang salamet catat di jero hati siap aing saumur hirup deuk jadi dai. Dakwah minimal ngadakwahan pamajikan heula. Urang datang balik ngaji, neng, diuk neng. Non kaji, kita dakwah ke haji ku kiai. Ngaju, memeh ka batur, neng heula. Ulah kakak neng, bapak haji bae heulanang, dakwahan. Suka batur we ngadakwahan, berjamaah heula tuh, salat tuh bener tuh, HP ulah boga. Kan nyorocosan sia tuh. Dakwahan pamajikan mah emang kumaha gitu. Setengah egeug. Coba dakwahan pamajikan emang gitu. Jadi kuru ku kuruna tapi sumutna mah bodek. Jelema nu bisa ngadakwahan pamajikan lulus. Saha nu bisa ngadakwahan pamajikan? Mal bisa hese aja nu kumaha. Seseweh ngadakwahan pamajikan. Ayo coba dakwahan. Loba nu pepegatan ge teh gara-gara dakwah. Dakwah. Aduh, masyaallah. Sabaraha urang anu pepegatan teh. Pamajikanna nongton TV beti isu terus dohot nongton teh urusan salaki. Ya otomatis salaki kan dakwah. Men, atuh nongton TV menonton TV bet tapi kudu aya waktu loba omong lah. Aduh. Cak salaki na pohare horengna. Oh, nggak sepoe dua poe kan 3 poe saminggu makan kesel. Iya urang rumah tangga tuh kumaha, manya teh di urusan. Emang kunaon? TV bet tapi kudu aya waktuna. Ieu mah rame acarana, ke mun geus rame. Dikira hate ramena, engke. Ieu mah bersambung. Wal bisa. Hese ngadawahan pamajikan. Lamun teu nyawa cara, tapi lamun nyawa cara mah babar.